Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinaran syukur yang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwassalam mugia salaminan dilungsurkeun ka junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka tut muslimin sareng muslimat sadaya. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi Agis Indonesia Nawati ti kelas 11 MIPA 5 di dia abdi bade ngadugikeun ngeunaan akhlak jeung moral di masa pandemi. Ngawangun akhlak jeung moral di masa pandemi kusabab ngalonjakna virus COVID-19. Sabab masyarakat tersaluyu sareng protokol kesehatan balu karena ajen teu merhatikeun nilai moral jeung akhlak dina kahirupan sapopoena. Ayeuna virus COVID-19 ieu ngabalukarkeun parobihan kana sagala aspek kahirupan, di antarana aspek politik, aspek budaya, aspek ekonomi, sareng aspek pendidikan. Pendidikan di Indonesia anu biasana diajar langsung di sekolah ieu kedah diajar di bumi bari ngalakukeun diajar jarak jauh via online dumasar kana parentah pamarentah. Kukituna kedah aya strategi pangajaran anu ngarah kana makna integritas di antara sikap tanggung jawab, aktif, jujur, sareng konsisten. Kukituna urang kedah disiplin dina ngerjakeun tugas. Aya oge sababaraha sikap anu merhatikeun kana akhlak jeung moral dina kahirupan sapopoena nyaeta nurutkeun kana protokol kesehatan. Ku ayeuna virus ieu oge perekonomian di Indonesia jadi turun. Kituna urang kedah nurutkeun kana protokol kesehatan supados COVID-19 tereng ngaleungit sareng tingkat kasusna tereng ngurangan. Sakitu anu tiasa ku abdi dudugikeun. Kirang langkungna punten dihapunten sabab manusia tara leupas tina kasalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.